Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. At-tasgiru ari iyo eta babuat mertelakeun tasgir. Fu'ailani ja'ali sulasiya ida sogor tahu nahu kudayin fi koda. Ij'al kudu ngajadikeun anjeun asulasiya kana fiil kana isim bangsa tilu. Fu'ailan kana wazan fu'ailun. Ida sogor ta di mana-mana nasgirkeun anjeun hu kana wazan hu kana itu sulasi nahu kudayin ari contona eta saumpamana lafad kudayun cileuh leutik pi koda nu tetep itu kudayin dina nasgirkeun lafad koda. Fu'ailun ma'a fu'ailin 5 faqoka ja'li dirhamin duraihima. Fu'ailun ari wazan tasgir fu'ailun ma'a fu'ailin sarata wazan fu'ailun 5 eta tetep pikeun nasgirkeun isim pako ngaluhuran itu ma kajang lidirhamin pako ngaluhuran itu ma tina itu sulasi kajang lidirhamin seperti ngajadikeun tasgir lafad dirhamun duraihiman kana lafad duraihimun. Wa ma bihi limuntahal jam'i wusil bihi ila amsilati tasgiri sil. Wasil sareng kudu nepungkeun anjeun. Wa ma jeung ari hukum. Wa ma jeung ari hukum wusila ditepungkeun bihi kana itu ma ulangi. Wa ma sareng ari hukum wusila ditepungkeun naon bihi itu ma limuntahal jam'i pikeun segat muntahal jumu. Sil eta kudu nepungkeun anjeun bihi kana itu ma muntahal jam'i ila amsilati tasgiri kana pirang-pirang conto dina bab tasgir. Wajaizun ta'widu ya qoblat torob ing kana ba'dul ismi fihi man hadap. Wa ta'widu ya'in sareng ari ngagentian kana iya jaizun eta anu meunang itu ta'wid qobla toropi dina samemeh tungtung tetep itu iya dina samemeh tungtung ing kana lamun kabuktosan naon ba'dul ismi sapalihna harap tina isim in hadapa eta narima kabuang itu ba'dul ismi fihi ma dina itu taksir sareng tasgir. Wahaidun anil qiyasi kullu ma khalafa fil babaini hukman rusima. Wa kullu ma sareng ari saban-saban hukum khalafa eta ngabedaan itu ma hukman kana hukum rusima rusima ditulis itu hukum pil babaini dina ieu bab 2 nyatana fil babaini dina ieu bab 2 nyatana taksir sareng tasgir. Haidun eta anu kaluar itu kulun anil qiyasi tina qiyasan. Litilwiyat tasgiri min qobli alam ta'nisin aw maddatihil fathun hatam. Wa al-fathu ari dibaca patah in hatama eta narima pantas itu fathu litilwiyat tasgiri pikeun anu nyanding kana iya tasgir min qobli alami ta'nisin dina samemeh alam ciri ta'nis
au maddatihi atawa maddahna itu ta'nis. Waliputani si hai sumuda wa ta'uhu munfasilaini udda. Waliputani si jeung ari alif ta'nis hai sumuda dina sakira-kira dimamdudekeun itu alif ta'nis wa ta'uhu sareng ari takna itu ta'nis udah eta dihitung itu alif munfasilaini kana anu inpisol duanana. Kadal mazidu akhiron linnasabi wa juzul mudhofi wal murakabi. Kada eta tetep nyakit deui saperti alif ta'nis dina pada uddal munfasilaini al-mazidu arina anu nambahan akhiron dina akhirna linnasabi pikeun nasab pikeun nisbat wa juzul mudhofi sareng ajza'na mudhof wal murakabi sareng murakab wa kadza ziyadata fa'lana mim ba'di arba'in kaza farona wa kada jeung eta tetep saperti anu sadayana ziyadata fa'lana ari ziyadah dua wazan fa'lana nyatana alif nun mimba di arba'in halna tetep tina bangsa tina sabada opat huruf kaza parona tetep itu ma kaza parona ari contona eta tetep seperti lafaz ja'farona wa qadirin bi solama dalla ala tasniyatin au jami tasfihin jala Qadir sareng kudu ngamistikeun anjeun in bisolama kana narima pisahna harap. Dalla nuduhkeun itu ma ala tasniyatin kana ciri tasniyah. Au jamina tawa jama au jami tashihin atawa kana jama tashih. Jala anu pertela itu jama tashih. Wardud li asli sanian lainan kuli pakimatan soyir kuwaimatan tusib. Wardud sareng kudu ngabalikeun anjeun sanian kana harap anu kadua li aslin pikeun harap anu asal lainan anu lin itu sani kuliba ditukeurkeun itu sani kuliba ditukeurkeun itu sani pasoyir mangka kudu ngajadikeun anjeun pakimatan kimatan kana lafad kimatun kuwaimatan kana lafad kuwaimatan tusib mangka bener anjeun wasyadda fi indin uyai dua khutim lil jam'i min damalik tasgirin ulim wasyadda sareng barantos syad fi indin dina nasgirkeun lafad aidun naon uyaidun lafad uyaidun hutima sareng dipastikeun naon ma ieu hukum lil jam'i tetep itu ma pikeun jama taksir minda halna tetep itu jama tina ieu uyaidun ulima diuningakeun itu ma li tasgirin pikeun tasgir wal alifus sanil mazidu yuj'alu wawan kadza mal aslu fihi yuj'alu wal alifu sareng ari alif asani anu kadua itu alif al mazidu anu direken zaidah itu alif yuj'alu eta dijadikeun itu alif wawan kana wau kada bari eta tetep nyakitu deui saperti alif jadi wau ma ari alif al aslu eta ari asal yujhalu eta diuningakeun itu aslu yujhalu eta diuningakeun itu ma fihi dina itu aslu wa kamalil mankuso fi tasgiri ma lam yahwi ghairu ta'isa lisan kama wa kamil sareng kudu nyampurnakeun anjeun al mankuso kana isim mankus fi tasgiri dina nas fi tasgiri ma dina nasgirkeun masalah lam yahwi fi tasgiri dina nasgirkeun malam yahwi salagi henteu ngawengkut itu mankus Guerotai kana salian tita salisan bari anu katilu kama
kama seperti nasgirakeun lafad ma. Wa man bitarhimin yusogiruk tafa bil asli kal utaifi ya'nil mi'tofa. Wa man jeung ari sasa jalma yusogiru eta nasgirkeun itu man bitarhimin saratana tarhim iktafa mangga cukup itu man bil asli ku harap anu asal. Kalau utaifi ari contona eta tetap seperti lafad utaifun yakni ngamaksud jalma al mi'tofa kana lafad mi'tofun. Wahtim bitata nisima sogor tamin muannasin arin sulasiin kasin. Wahtim sareng kudu nungtungan anjeun makana kalimah sogor ta nasgir anjeun kana emma bita itanisi ku ta tanis min muannasin hala tetep tina anu dimuannaskeun arin anu kosong itu muannas tinata sulasiin anu bangsa tilu itu muannas kasinin ari contona eta tetap seperti lafad sinun. Malam yakun bita ya rodala besin kasyajarin wa bakorin wa khomsi. Malam yakun salagi teu kabuktosan itu ma yaro eta yuro eta diuningakeun itu ma dzalabsin eta anu ngagaduhan saliru bita ikuta. La yuro eta diuningakeun itu ma bita ikuta dzalabsin eta anu ngagaduhan saliru. Kasyajarin ari contona eta tetap seperti lapar syajarun wa bakorin bakorun wa khomsin jeung khomsun. Wasyadda tarkuduna labsin wa nadar lahakuta fima sulasiyan kathar. Wasyadda sareng barantos syad naon tarkuduna labsin ngantunkeun ninggalkeun kana taknis anu henteu saliru wanadharo sareng langka naon lahakutain nganutkeun anak kanata pima dina isim kasuro anu ngaluwihan tawa ngalangkungan itu ma sulasiyan kana bangsa tilu kana isim bangsa tilu. Wa sogoru syududanil ladzillati wa dha ma al furu'i min hatawati. Wasogoru sareng parantos nasgirikeun para ulama nahu syadaya alladzi kana lafad alladzi alati jeung lafad alati syududan bari pirang-pirang anu syad. Wadza jeung ari ieu lafadza wadza jeung ari lafadza ma'al furu'i sarta pirang-pirang cabangna itu za minha eta tetep tina itu furu. Ulangi wadza jeung lafadza ma'al furu'i sarta pirang-pirang cabangna itu za minha eta tetep tina itu furu. Taun ari lafad ta ari lafad wati jeung lafad ti an-nasabu wallahu a'lam. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.